warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para zulama, para asatid, sadaya kesepuhan, kini sepuhan, kusim kuring dipihormat. Sandrian sandria wabil khusus nu aya di pesantren anu kusim kuring dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, anu sami-sami hormatin simkuring sadayana, puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur. Shalawat rawuh salamna pamudah-mudahan curah limpahkeun ka paduka alam Nabi tertinggi, Rasul terunggul, revolusi dunia Islam, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekandun ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'ina tugakeunna dogikeun ka urang sadayana, mudah-mudahan sepuh anom istri pamegat sandrieun sandria sadayana ku Allah dijantenkeun dikitak sakaligus sararea sina jadi abdina Allah nu nyaan dahir sinareng batina sadayana ku Allah dijadikeun umatna junjunan alam nu keng syafaat anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Insyaallah ayeuna nu kagenep uyanana urang neraskeun anca dina raraga, diajar ngalogat, diajar ngamanaan, diajar sakedik-kedikeun lurah. Usina hiji kitab anu sok disebat kitab Mukhtarul Hadis. Sadacan urang ngalajengkeun anca hadis anu nomor ka-60. Urang ngadoakeun Maha Suci mudah-mudahan pengarangna ieu kitab, syarahna ieu kitab mudah-mudahan damih-damih kamuliaanna mungguh Allah Rabbul Alamin. Sepuh urang sadayana nu parantos salih di alam barjah, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain sulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan mama Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir wa ila ma'alif biada kitab wa syaikhillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Allahumma ghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'alul jannata maswahum amin ya Allah ya rabbal alamin. Tinggal hancana bismillahirrahmanirrahim. Hadis anu nomor ka 60. Ida roda di mana ngarepkeun di mana ngerasakeun sapa Allahu Gusti Allah bi'abdi ka'abdina Allah khairan kana hadi fataha mukakeun Allah lau kasih abdi kupla qalbihi kana kunci hatena itu si abdi waja'ala sinara ngajadikeun Allah fihi dina ieu qalbi al yakina kana yakin wasidqa jeung kana jujur waja'ala sareng ngajadikeun Allah qalbahu kana hatena itu si abdi wahian kana anu ngaraksa lima kana perkara salaka anu ngambah itu si abdu fihi dina itu ma waja'ala sareng ngajadikeun Allah qalbahu kana hatena itu si abdi saliman kana anu pasrah walisanahu sareng kana lisana itu si abdu sadiqan bari anu jujur wa khaliqatahu jeung kana tabiatna itu si abdu mustaqimatan bari istiqomah waja'ala sareng ngajadikeun Allah udunahu kana cepilna itu si abdu samiatan kana bari anu ngadangu wa'enahu jeung kana socana itu si abdu basiratan bari anu ningali rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis saehu guru an Abidar hadis katampi ti Abidar di mana hiji abdi dikersakeun mulia dikersakeun hade ku Allah Rabbul Alamin biasana ku Allah dibukakeun panto pancina panto panci hatena itu si jalma Allah ngadamel dina eta hate kana yakin jeung kana jujur Allah ngajadikeun kana manahna eta si jalma kana anu ngaraksa kana anu ngarisa kana perkara anu geus ngambah dina eta hate Allah ngajadikeun hatena eta si jalma anu salamet lisana eta si jalma anu jujur tabiatna eta si jalma anu istiqomah cepieuna anu daekeun ngadangu kana kahadean socana anu daek ningali kana kasaya ida roda di mana ngersakeun saallahu Gusti Allah infada qadaihi kana ngaluluskeun qadana Allah wa qadarihi jeung qadarna Allah salaba nyabut Allah dawil angkuli kajalma-jalma anu boga akal ukulahum kana akalna itu dawil angkul hatta yang kuda sehingga lulus fihim di itu dawil ukul naon kodona Allah pamastina Allah wa qadaruhu jeung papastena Allah faida kodo mangka di mana mastikeun Allah amrohu kana parentahna Allah roda nolak Allah
ukulaum kana pirang-pirang akalna itu dawil ukul wa waqa'at jeung tumiba non annadamatu kana langsaan rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Sadailami Imam Dailami an Anasin hadis katampi ti Anas Ida rodda di mana karep anjeun antap ala kana yen migawe anjeun amron kana hiji perkara fatazabbar mangka kudu mikir-mikir anjeun akibat tahu kana akibatna eta perkara Pain kana mangka lamun aya itu perkara eta khairon alus pamdi mangka pek ngaluluskeun anjeun wa in kana jeung lamun aya itu amron eta syarron goreng pantai mangka kudu eureun anjeun rawa geus ngariwayatkeun hukana hadis Ibnu Mubarak di mana anjeun rek migawe hiji perkara pikir-pikir heula akibatna lamun seug mah eta perkara alus tuluykeun lamun seug mah eta perkara goreng eureun ida rodda di mana karep anjeun amron kana hiji perkara Palaika mangka wajib ka anjeun bitu adati kalawan ngalaksanakeunana hatta yuria sehingga ningalikeun ka anjeun sapa Allah Gusti Allah minhu tina itu amron al makhraja kana tempat keluar rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Al-Bukhari Imam Bukhari ida rodda di mana karep anjeun antad puro kana yen nyaritakeun anjeun Uyuba wairika kana pirang-pirang kacacadan lian anjeun fazkur mangka kudu nyaritakeun anjeun uyuba nafsika kana pirang-pirang aib kacacadan diri anjeun rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Rafi'i Imam Rafi'i di mana anjeun rek nyaritakeun pirang-pirang kacacadan batur maka anjeun sing ingat kana pirang-pirang kacacadan diri anjeun ida rodda di mana ngamaksud anjeun ayo hibba kana yen mika cinta ka anjeun sallallahu Gusti Allah pabid mangka kudu bendu anjeun adunya kana dunya Haida rodda jeung di mana ngarepkeun anjeun ayu hibba kana yen mika cinta ka anjeun sanasu jalma-jalma pama mangkari perkara kana anu aya ieu mah eta indaka disagigireun anjeun mangfuduliha tina paluluwihna itu ma indak panbid mangka kudu masrakeun anjeun kana itu ma ilaihim ka itu nas rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Al-Khatib Imam Khatib Ar-Ribi bin Al-Kharas hadis katampi ti Ribi Ibnu Kharas mursalan bari hadis mursal idastai kodo di mana nyari di mana udang sare sarojulu hiji lalaki minalaili tina waktu wengi wae kodo jeung ngaudangkeun itu si lalaki alau kalina itu si lalaki wasalaya jeung salat itu si rajul jeung si ahlu
Rakaataini kana 2 rakaat. Kutiba dituliskan itu sirojul sinarang ahlu minal dzakirina dereng-rengan jalma anu zikir kabeh Allah ka Allah kasiran bari loba wa dzakirati jeung pirang-pirang istri anu zikir kabeh. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban an Abi Sa'idin hadis katampi ti Abi Sa'id. Ida saya kodo di mana nyaring sadukum salah saiji araranjeun mimana mitina sarena itu siahad fal yakul maka kudu ngucap wae itu siahad alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillah sadayana puji eta lillahi tetep kagungan Allah radda anu tos ngabalikeun Allah alaya ka kaula ruhi kana ruh kaula wa afa jeung geus nyageurkeun Allah ni ka kaula pi jasadi dina jasad kaula wa dina jeung parantos ngawidian Allah li ka kaula bi zikrihi kana elingna ka Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis sa Ibnu Sini Imam Ibnu Sini an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah di mana salah saji araranjeun gugah dina waktu wengi maka bacakeun doa alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Idasda kaeta di mana ngerasa nyeri anjeun waldo maka kudu nyimpen anjeun jadaka kana panangan anjeun aisu tastaki kusakira-kira nyeri anjeun lumaku satuluna kudu ngucap anjeun bismillah kana lapad kana doa bismillah. Bismillah kalawan kagungan Gusti Allah. A'udzu nyuhunkeun perlindungan jisim abdi. Bizatillah kalawan kamuliaan Allah. Wa qudratihi jeung kakawasaan Allah. Min syarri ma tina goreng-gorengna perkara. Ajidu anu manggihan jisim abdi mi wajahi tina panyakit jisim abdi. Hada anu ieu sumarfa tuluy kudu ngangkatkeun anjeun yadaka kana panangan anjeun tumaid satuluyna ngabalikeun deui anjeun zalika kana itu doa witran kalawan ganjil rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Anasin hadis katampi ti Anas di mana anjeun boga ka nyeri maka simpen panangan anjeun di atas anu nyeri tuluy ucapkeun ku anjeun doa bismillah a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu min wajhi hada. Ida soba di mana keuna ahadakum kasalah saiji araranjeun naon musibatun musibah wal yakul mangka kudu ngucap wae itu syahad innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna saistuna abdi sadaya eta lillahi milik Allah wa inna jeung sanyanyana abdi sadaya ilaihi ka Allah eta raji'un anu balik kabeh. Allahumma nun Gusti indaka di hadapan Gusti ahtasibu
karena Allah jisim abdi musibati kana musibah jisim abdi fa'zur mugi ngaganjar Gusti ni ka jisim abdi piha dina itu musibah wa abdi sareng mugi ngagentaskeun Gusti ni ka jisim abdi biha kalawan itu musibah biha kana itu musibah khairon kana anu langkung sae minha tinimang itu musibah di mana ada ranjeun kadongkapan ku musibah mangka bacakeun doa innalillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdini biha khairan minha rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Sa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Abi Salamah hadis katampi ti Abi Salamah Ida asbahtum di mana manjing subuh-subuh araranjeun pakulu maka kudu ngucap araranjeun Allahumma nun Gusti asbahna subuh-subuh abdi sadaya wabika sareng ka Gusti amsaina sore-sore abdi sadaya wabika sareng ku Gusti nahya hirup jisim abdi sadaya wabika sareng ku Gusti namutu maut abdi sadaya wa ilaika sareng tetep ka Gusti al-masiru wa ilaika sareng eta tetep ka Gusti al-masiru ari tempat balik rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Sa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah di mana subuh-subuh araranjeun baca doa Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir ida dojahan tadi mana nyangigir anjeun pakul mangka kudu ngucap anjeun bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammah bismillah kalawan keagungan Gusti Allah a'udzu nyuhunkeun perlindungan jisim abdi bi kalimatillah kalawan pirang-pirang kalimah Allah atamati anu sampurna min ghadabihi tina bebendu Allah wa iqabihi sareng siksaan Allah wa min syarri ibadi sareng tina goreng-goreng pirang-pirang hambana Allah wa min hamazati syayatin jeung tina pirang-pirang godaanana pirang-pirang setan wa ayyahdurun sareng yen hadir itu bebengok sayati di mana anjeun nyangigir maksud bade kulem bacakeun doa ieu Bismillah a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun Idau dita di mana dipaparin anjeun syai'an kana hiji perkara min ghairi antas ala kalawan henteu menta anjeun pakul mangka pek nuang anjeun wa tasaddaq jeung pek sedekah anjeun rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Sa Nasai Imam Nasai an Ibnu Umar hadis katampi ti Ibnu Umar di mana anjeun dipaparin bari anjeun teu pun tapenta maka pek tuang saur Kangjeng Nabi maka pek sedekah anjeun ida aftara di mana buka saha ahadukum salah saiji araranjeun Fal yubtir maka kudu buka itu siahad ala tamrin kana korma Fainahu mangka sanyana korma eta barokatun barokah Failam yajid maka lamun teges mangihan itu siahad tamron kana korma Fal yubtir maka kudu buka wa itu siahad alal ma'i kana cai Fainahu mangka sanyana itu cai eta tahurun anu suci Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Sa'al Imamu Ahmad Imam Ahmad di mana anjeun puasa lajeng buka maka buka sayana korma heula sabab korma ngarupikeun barokah tapi lamun korma teu gaduh buka wae
kalawan ngaleueut cai sabab cai suci. Ida qala di mana nyaeutikeun sarojulu hiji lalaki atama kana barang dahar mulia dipinuhan naun zauquhu patuanganana itu si rajul to nuron kana cahaya rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Sa'dailami Imam Dailami an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah kautamaan terwo kautamaan teu ageng teuing barang tuang insyaallah manah urang insyaallah dipinuhan kalawan cahaya ti Allah Rabbul Alamin. Idau kimat di mana dikomatan nona salatu salat wadoro jeung geus hadir jeung geus nyampak naon al isya'u katuangan sore-sore pabda'u maka kudu ngamimitian araranjeun bil asya'i kalawan tuang sore-sore rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis saha asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim di mana salat terus kadangu koma tapi katuangan tos nyampak maka payeungkeun heula tuang sadatan salat non sabab bisikor salat emut kana tuang. Idza kala di mana dahar sadukum salah saiji araranjeun to aman kana kadaharan fal yalgur maka kudu nyebut itu siahad ismallahi ta'ala kana jenengan Allah ta'ala wa inna siyaman kalamun poho itu siahad ayat guru kana yang zikir itu siahad ismallahi ta'ala kalawan nyebut-nyebut jenengan Allah fi awali dina mimitina itu tuang fal yakul maka kudu ngucap wa itu siahad bismillahi ala awalihi wa akhirihi bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah ala awalihi dina mimitina barang tuang wa akhirihi jeung akhirna barang tuang rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis saha Tirmidzi Imam Tirmidzi di mana urang barang tuang ucapkeun bismillah tapi lamun hilap dina awana teu ngucapkeun bismillah maka dina tengah-tengah tasawuf ngucapkeun bismillah ngan ditambihan ku bahasa bismillah ala awalihi wa akhir. Ida kala di mana dahar sadukum salah saiji araranjeun Fayakul mangka kudu barang dahar itu siahad biyaminihi kalawan panangan katuhuna itu siahad wal yashrob jeung kudu ngaleueut itu siahad biyaminihi kalawan panangan katuhuna itu siahad wal yakhud jeung kudu nyokot itu siahad bil yami biyaminihi kalawan panangan katuhuna itu siahad wal yu'ti jeung kudu mere itu siahad biyaminihi kalawan panangan katuhuna itu siahad rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis saha al Hasan bin Sufyan Imam Hasan bin Sufyan di mana anjeun barang tuang mangka disunahkeun barang tuang ku panangan katuhu barang leueut kalawan panangan anu katuhu nyana kalawan panangan anu katuhu maparin kalawan panangan katuhu. Idama di mana ngaimaman saha hadukum salah saiji araranjeun anasa ka jalma-jalma palyuhopib mangka kudu ngahampangkeun mangka kudu ngaringankeun itu siahad baina fihi mangka sanyana eta tetep ditunas naon asogiro saha asogiro aya nu leutik keneh wal kabiro jeung aya nu kolot wal dhaifa jeung aya nu lemah
wal marido jeung aya nu gering wadal hajati jeung aya jalma nu ngabogaan pangabutuh. Wa idza shalla jeung di mana salat itu siahad li nafsihi pikeun dirina itu siahad fal yutawi mangka pek manjangkeun itu siahad makana perkara anu karepna itu siahad. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Hurairah hadis katam bi Abi Hurairah di mana anjeun salat tuluy anjeun jadi imam ringankeun hampangkeun ringankeun naon sabab sing emut di jajaran makmum aya anu budak keneh aya nu kolot pisan aya anu lemah aya nu gering aya nu boga pangabutuh kecuali upami salat nyari rapek panjangkeun sakarep unsur idang fakot di mana nganapakah di mana ngain pakeun samaratu hiji awewe mimbaiti zaujihati mah sarogena itu si mar'ah goero mufsidatin kana jalan anu teu ngaruksak goero mufsidatin kana jalan anu teu ngaruksak kana aya tala pikeun itu marah naon ajruha ganjaranana itu marah bima kalawan perkara anfaqot anu geus ngainpakeunana itu marah wali zawjiha jeung eta tetepikeun salakina itu mar'a ajruhu ari ganjaranana itu zawj bima kana kalawan perkara kasaba anu geus ngasabna itu zawj walil khajini jeung eta tetepikeun juru kunci mislu dalika ari misilna itu ajru la yang kusun teu kurang naon ba'duhum sawarehna itu anu kabeh min ajri ba'din tina ganjaran sawareh deui syai'an kana hiji perkara rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis syakhani Imam Bukhari Muslim an Aisyah hadis katampi ti Siti Aisyah ida tasaba di mana huai sahadukum salah sahiji araranjeun palyado mangka kudu nyimpen itu siahad yadahu kana panangana itu siahad ala fihi kana cangkemna itu siahad wala yawi jeung ulah disada itu siahad baina syaitana mangka sanyanyana setan eta yadhaku sok siri itu setan minhu tina itu siahad anu huai bari disada rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah hadis katampi ti Abi Hurairah di mana anjeun huai mangka tutupan kalawan panangan anjeun jeung omat teu ayeuna ulah disada naon sabab setan bejana sok siri dina hiji zaman huai baru disada huayun ida tama di mana sampurna naon pujurul abdi kalacutanana hiji jalma malaka anu ngamilik itu si abdu ainaihi kana dua socana itu si abdu pabaka tuluy ceurik itu si abdu bihima kalawan itu aini mata syaa iraha baik karepna itu si abdu rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Adi Imam Ibnu Adi an Uqbah bin Amir hadis katampi Uqbah bin Amir ida taroka di mana ninggalkeun salam tu hiji jalma adua kana ngaduakeun lil walidaini kanu jadi inung bapa bainahu mangka sanyanyana itu abdu eta yan qati'u pegat anhu itu si abdu non ar-rizqu rizki rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami
di mana urang ngaduha bari poho ngaduhakeun kanu jadi indung kanu jadi bapak wayahna tong reuas lamun rezeki putus ti urang naudzubillah min dzalik. Ida jamaah di mana ngajima sahadukum salah sahiji araranjeun imroatahu ka pamajikanana itu syahad falayatanaha maka ulah wara nyingkah itu syahad hatta takdia sehingga nyumponan itu si imro'ah hajataha kana pangabutuhna itu imro'ah kama yuhibu seperti mika cinta itu syahad ayak dia kana yen nyumponan itu syahad hajatahu kana pangabutuhna itu syahad. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis Ibnu Adi Imam Ibnu Adi. Di mana anjeun ngajima ngagauli nu jadi bojo anjeun mangka anjeun tong wara nyingkah sehingga bojo anjeun nyumponan kana pangabutuhna saperti anjeun mika cinta nyumponan pangabutuh anjeun. Mohon kitu teu kada dicarioskeun. Idau tortum di mana hadir araranjeun mau takum kanu mau tararanjeun babnidu maka kudu meuremkeun araranjeun albasoro kana paningali namayit painal basoro mangka sanyanyana paningali etayat ba'u anut itu basor arruha kana ruh wa qulu jeung kudu ngucapkeun araranjeun khairan kana kahalusan baina malaikata mangka sanyanyana malaikat eta tu aminu ngaaminan malaikat alama kana perkara yaqulu anu nyarita saalul mayit di keluargana mayit. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Ahmad Imam Ahmad an Saddad bin Awas hadis katam pitu Saddad bin Awas di mana araranjeun ngahdiran kanu maot araranjeun maka peureumkeun paninggalna mayit sabab biasana sok buncelik. Nah make buncelik biasana panon nuturkeun kana ruh anu karuah. Tuluy anjeun di mana ngomong, di mana ngobrol, maka ngobrol sarai. Naon sabab malaikat ngaaminan kana obrolanana ahli mayit. Ida agama di mana ngahukuman salah hakimu hakim fazada tuluy ijtihad itu si hakim pasoba maka meneran itu si hakim karena benar palahu maka tetapikeun itu si hakim ajroni ari dua ganjaran wa idza hakama jeung di mana ngahukuman hakim faqaha tuluy kasalahan tuluy nyalahan itu si hakim palahu maka tetapikeun itu si hakim ajro wahidun ari ganjaran anu sahiji. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Sahal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Ida utama di mana ngakhotamkeun, di mana namatkeun, di mana khotam salang duiji abdi Al-Qur'ana. Kana Al-Qur'an sholat mangisigbarkeun alaika itu si abdu inda khatmihi nalika namatkeun nalika ngakhotamkeun Al-Qur'an sofo situna 60 saha situna apa malakin 60.000 malaikat. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Dailami Imam Dailami an Amr bin Shu'aib hadis katampi ti Amr bin Shu'aib di mana ieu jalma namatkeun ngakhatamkeun kana Al-Qur'an mangka nalika khatamna didoakeun dipangistighfarkeun ku 60.000 malaikat. Ida roja di mana keluar sahadukum salah sahiji araranjeun ila safarin kana nyanyaba Paliwati mangka kudu pamitan itu syahad ikhwanahu ka pirang-pirang dulurna itu syahad. Bainallaha mangka sanyana Allah eta ja'ilun anu ngajadikeun lahu pikeun itu syahad fi du'aihim dina duana itu
ikhwan al barokata kana barokah. Rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Ibnu Asakir hadis anu parantos ngariwayatkeun Imam Ibnu Asakir an Jair bin Arqam hadis katampi ti Jair bin Arqam. Ida dakhala di mana asub sahadukum salah sajara ranjen ilal qaumi kaum Pausia tuluy mempersilahkeun Pausia mangka dipersilahkan itu syahad lahu pikeun itu syahad pal yajlis mangka peh calik wae itu syahad baina maya mangka angin pastina hari itu penghormatan eta karomatun kamuliaan minallahi ti Allah akrama ngamulyakeun Allahu ka itu syahad akabiha kalawan itu penghormatan akrama ngamulyakeun uka itu syahad biha kalawan itu penghormatan sahahu dulurna itu syahad al muslimu anu muslim bailami wasa mangka lamun teges dipersilahkeun itu sahalahu itu syahad pal yandur mangka kudu ningali wae itu syahad pal yandur mangka kudu ngadago wae itu syahad ausaha kana mempersilahkeunana itu syahu makanan kana hiji tempat pal yajlis mangka pek diuk wae itu syahad fi dina itu makan rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis al hadis Imam Haris an Abi Syaibah bin Al-Khudri hadis katampi ti Abi Syaibah Al-Khudri Ida dakhala di mana asub sahabat itu semah alal qaumi ka kaum dakhala asub itu semah birizkihi kalawan rizkina itu semah wa ida kharaja jeung di mana keluar itu semah kharaja keluar itu semah bimaghfirati dunubihim kalawan diampura pirang-pirang dosana itu jalma-jalma rawa parantos ngariwayatkeun kana hadis Sa'dailami Imam Dailami an Anasin ada katampi ti Anas di mana tamu lebet ka hiji bumi maka tamu lebet ka bumi sinareng rezekina di mana tamu keluar ti bumi maka tamu keluar kalawan dihampura pirang-pirang dosana eta jalma-jalma kaum muslimin wal muslimat talim dina ieu waktos cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna nu resna ti Allah sinareng ti Rasulna nu lepatna tina kabodohan wae simkuring pamugi kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.